Ngarasya Badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila ilai kawa Ungjila mingkop Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek aden naosya apa teh ibu tobil cing Arimbi Raja lain ada teh jauh tuh ningali wae kana jauh bungar lain sok sia sok ibu tobil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebas teke aden mau aing disiksa teh atoh lain atoh Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek aya kasieun cabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek jaga ngaonana siapa maju lanceuna ngabogohna bener aing nyawa si Bima sampean lain anakna putrana itu bergum aing nyawa si teh inte ti asdina nya hutang pati pati hutang wirang beurang maju musik sia halibot haling sawias ku abdi jelema kieu haling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sing hasil ya hadiah wani mah aduh paredong gerak aja ya benang si kurang aja maledog teu geuna jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 kita seri napas goblok keburu bea babuk timbang tinu agung sia babuk si tarik hutang pati bayar pati hutang wirang bayar modar sia tarik tunggal tengah teh bentak atuh kasaha keunana bi teh kadunungan doy semono kagan kagan we teh lamun nek neungeut teh mentong peureum sia bentak atuh benang kang benang babuk hutang pati bayar pati sing tari hutang wirang bayar wirang sing tari mangsana ajeuna aduh pikeun di tengah ku aing ulah asa tengah aing teh geuleuh teuing kasiat teh bawa ka dia
pati bayar pati utang wirang cing tarik lapur ayang kepada Kanjeng nu belok semak kabeh hatur kula geuning nyanak panah tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh nanakeun ieu siluman silmin daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan nya jom atos kuat diketa penakluan aya nu ditewak buta saurang nemeh teh kumaha teh pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa oh tuh geuning eta geuning di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda Anggada geus ditulikeun jauh tina hiji panah bakal datang puluhan panah urang usir eta jurig nya ramana we juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa pres pisan kula sokot Gonewa dah raketak kaluhur caka panah buntutna kaitkeun tiket ceng teh eta saraetanya kaburu lepas eta alah percis ramana ya. wah Bang Sumantri Bang Sumantri keur gagah kitu mo Raden Putra Bang Sapatu Kulit Cibaruyut siapa tuh ti Cibaduyut bakat tingku kekeh nepi ka ditu aduh eta senjata mah tingali aing senjata warisan ti Pangeran Diponegoro ieu teh warisan ti almarhum Darso iya papatong alah berang maju ka lohor papatong koneng entep naregang ngageter jangjang kawas anu ngagupayan si horeng manehna keur kabur si horeng tahu Sumedang jauh alah tinggalikeun senjata aing awas si geuna bas haturan kulan nuhun ujang wah damang kulan wah semua maje ucup nuhun ari sehat mau wah kulan oh nya kitu teh ngaran-ngaran meujeul madacu kadang-kadang we
kadang sehat kadang tidak mang ya Pak da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae da papasangan wah atuh di dunya cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucuk atuh kan tenan wah dina wengi ieu ucuk kapeto aduh usaha wa kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wa di Pajagalan dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 sumohon Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu muga ulah menang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wa da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenang usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wa cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wa nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wa urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wa mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin 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 atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cing ngagedur deui nya ujang tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumoh eta wa teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha getolna tani wa disiplin hirup sumohon mayar pajak mayar da ai berjuang teh ucul lain mangul bedilwu sanes aya alam merdeka kudaek bebersihna boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang sae mangga wa hirup ulah rek pagirang-girang tampian angur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya negara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai wa hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal nyaeta urang sarerea anu ngabogaan negara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean da eta keur pajeuna pajejeut eta teh wa kulat pajejeut ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang meni mata karareung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igal wa ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an
lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya dirusak mah dosa nya cu sumuh sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tiis ing atuh panggieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah oh meni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wah kahandap monoyot wah heeh Heuh nama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wah sing sabar we heeh keseueur nu karaos wah geus sepuh nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pengersa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa nu genjang wah hirup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna buyut ho sarua we anak incu buyut dewe wah samuhun wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah penengah ayeuna mah jadi anak cikal mun dari teh nya pamaget pangcikal ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra penengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna wah alah keun ngamuing gucu danya kitu teh atuh di dunya menjajah sumuhun naon anu rek dipikas sombong ada aya nu dipikir naon anu rek di aku daya akueun geuning cu ih daya wah harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuh katun sabarna sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh deuleu di BCM Bapak direktur kulan Berlian Cipta Mandiri oh di ieu tempat teh nya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah adeh Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji juara bahasa di TPI teh nya cuk subuhun heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulanda heeh ayeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid masih pada urang sumur 40 kitu ta ucuk asa kagagasna teh heuh kumaha wa geuning silih berganti saling berganti wa kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumuhun teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang
Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum Laras sakedeung deui maneh ge Sep moal lila jang wayahna we cu naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kosmo geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu laras puguh da teh burut goblok sia apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna Cep nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon wa Bapak dan Rami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana kan tenan wa upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang tuh kan tenan wa ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu amin amin yang bulan kacekek leutik koro duh eta cipanas basihan tak kitu jang laras gua saya kahiji nama kaduana nyaeta mapak sasi siam gitu jang mapaksa si saw sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan cu pinuh mun sekurangna daek ampun mah pinuh ku pangampura tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh ti sauk ka sauk teh asa cikene malam dina aya kabungahan balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati kan tenang ya cu mohon da moal aya nu langgeng urang moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teu tebih tina marganing utami sae wa anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah da teu gaduh naon-naon urang mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabai mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu amin urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu amin amin ya kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu sumohon pilihan tingkat desa pilihan pilkades teh didoakeun nya cu sawe nu gerada lalaptar ti ayeuna kenya sumohon sok sing marareunang kabeh anu menang mah saha we wa cing marareunang kabeh we cing menang ada boa kabeh mah teh ai doa wa mah doa agama cu doa hiji we menang menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah amin ya cu sumohon ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada anu eleh lapang dada demokrasi teh sumohon gitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang siap kalah siap menang wa da kitu nya cu sumohon wa ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman wa anu tentrem
silih asah silih asuh teh lamun aya nu menang tuluy nu eleh teh sumping kadu menang selamat Anda memenangkan pilihan lurah laras saya akan mendukung dari belakang Betul. ceuk nu eleh itulah demokrasi betul Katawis beragama eta Oh. sawuyunan ieu mah lain kanu menang baeud baeud lah goreng hate anu eleh kabaruang anu menang mu puas nu eleh lain gitu sadi lain. anu eleh Demokrasi menyecu sumohon wae ulah nimulkeun baeud ya kulan wah kulan kakang lain ka dieu kitu jang omah awah nah moal ka bari uah mental lagu cu ai mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh ye saya aoskeun pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh nih sumohon Kembang Boled mang boleh wah dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda leres palek itu wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu. hah leres Kemang boleh dulu ditekuk punduk. ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang ya wangsit Siliwangi adik saya itu dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana Amin. bisa ada wah oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan PKKNPI wah dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunnana sumohon oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon hah leres mbak tak kitu ju wah hah Palurah Tegaluar Padadang ka dieu ka dieu kitu ka dieu bete kabar Padadang. nuhun ka Padadang Padadang nuhun ya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara leres atuh Pak Haji Yoyo ka dieu ka dieu amuing Ujang nuhun suping wah Bang Payuna. hah Ngintun rokok ya. Rokok teh Pak. Kaua. iya titipan deuleu ieu aya udah bisa di CP Sri Mukti Group Allah nyata Pak Haji Yoyo teh ya Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia aya Selaawi di Sewu. urang Selawe Cisewu sumohon heuh ka dieu ka dieu heuh syukur cu cing majeng anu sok ngalalakon sok kajajang cing maju dina senina Siti Kondangi dari ulama geus sakieu ulama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge geus loba nahnai nya wah geus haroream ulama ngawayang teh cu dina duit leutik mah ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur ya da seueur generasi ayeuna mah anu geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden dedenkeun kabarudakeun we nu Hah? nu 30 makahanan malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah tos palalinter Adi. hah teu palalinter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh ini Jantung halus ngajina euy oh saya wa Semua mawat cetot nih. neng juara anu 1.300.000 mah dalang dahyar we cu ulang
ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. Sumohon Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. motona teh paneh. Eta keneh barangna mah. Siliwangi. Benar. Pikir ku sia. Eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Usara ciri puji. Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Ku Rahman Rahimna, kulas asihna. Nah, sia teh Nya da kudu kitu urang Sunda. Bina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, teu kapangaruhan kudu bahas. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. Kan beda sebutan mung. Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. Teh. Agar ku bibir. Anggar we amis. Bahasa Indonesia manis dari Nya, Benar. heuh ngan bahasa nu beda-beda. Bahasa wungkul beda. Da ilmiah ti ditu na mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris modal Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. Barang nama benar. Brai panon poe ti belah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi ku brai na panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat. Teu. Adil we. Tukang beca supir angkot kecaangan. Sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu. Ayo ojek mah teu. Adil deuleu. Eta sugan poe Jeung eueuh nunutan deui. teu aya kitu kan. Nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. Sakit Sia onaman sok nunutan. boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we, tawaf. Wah poe, wah peuting teh. Bumi nawapan panon poe. Pek, Teu ngarasa bosan mah. Bener. teu boseneun. Teu ngarasa capek. Cicing dina habitatna. Mesti cara sia cicing teu betah, lelempangan teu betah. Hees nyaring hees. Dahar wae. Lapar seubeuh lapar deui. Diogo sia mah da. Menahan mahnya diogo. Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh. kurang-kurang. Tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing. Aku bahas sampe. Cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan. Tapi ngagedean. Cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian. Aya beutian. Nah aya hirup nu lelempangan pe ka guna. Oh, Sing era ku sampu atuh. era. Nah teu era Era ku sampe teh bener mah. Sampe mere ka manusia. Bener sarong nyari. Manusia. Nah, meuli carana ditu ka bala-bala dua segini. heuh kitu. Ih, ka bala-bala ge nepi kana kerincing. Guru bakila Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. Bebas kreatif. Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. Betul? Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas. Peh dekolaborasi jeung naon ai seni. Tiada hari cenah saya. Bebas. Ai bahan pimajueun mah, bener. Ai bahan pemajuan mah. Ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah, zaman aki dewek. Baheula
encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru tuku listrik obor ngebebela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung yang irung jeung bujur teh harideung ayeuna kolaborasi jeung lampu modeket bedituna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh hayang kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu geuning kan larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu bener eueuh ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning eueuh kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonang teh tuk-tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog Jawa pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deui Madalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tah eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena oge model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngartikeun pikamekeun ni cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si sinirad mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran dilejati ka silih ku Junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya wewe tembung heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos hari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munafik aing mah
ngan meureun kawinan lain lain itu lain ya jodoh mah teu naon meureun diwarah wae di warah meureun Gitu. sina muslimah naon sababna da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa kan naon hartos saya heuh lalaki teh pamimpin teh eta awewe yo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya ada di mata kudu dek ngaji kayak gitu di kaler mah teu di warah nu kitu di kaler teu di warah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gawe teh hirup teh Alhamdulillah. baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pengalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun nya kitu akang aya barokahna balik lempang balik gitu alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh majikan geus ganti karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun dibid'ahkeun dikeredeelkeun ditahayulkeun di animismekeun mau ke jeung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Bajuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja ari nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna bisi karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wasi kuning Wasi tulisan ku basa Arab leucir geuning ku minyak seungit aduh para kidagang abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ari para kidagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun teh murukan kituna marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi ninga ka jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh kabeh oge aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna nya nya dari num karunya komo bulan mulut memperebut karunya aing waduh menya ayeuna percis ya manuk pinguin der dia jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan ate teh gamaran nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju batik opat ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing teh ieu ya naon ciga aing mah hayang gerak kiamat oge kitu teh hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye naon we kejog di neraka naon we kejog da doraka teh aing atuh aing ngomong janji Bandung bapak doraka sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna beki doraka wah kamu jalma kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wah babu di Bandungan lagi pika keuleun oke jeung untung bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi mah punung kalau teh eta babasaan teh ka mana karep bapak dorakati anak moal kerupuk kecicing bikeun ka anak maneh keju usaha usaha teh Anu milu usaha teh mending ngagebog tukang kerupuk nu usaha teh tukang kerupuk molotot teh kaing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa jeung logar Alah. meuli tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh
Sada sora bango. Tak itu nu matak teh geuning lebah dieu. Kurang hirup di dunia mah pentingna beragama teh kitu tah. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mangandon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Na kumaha ari aki-aki. Aya adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun je euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Bala wargi subuh ning karunya. Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar. Koho meureun. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh nya teh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Aya dipaok teh ku incuna deui. Teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon aya Kang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yo mau ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beren. Jo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panyaya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Ai di imah sorangan gini nya euy. Oh, ada geus maot ini nya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. 7:30 lalajo Asep Show. Asep Show teh geus ana Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan tuluy buka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke HS. Lain beuki HS tah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae nya. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh bener teh. Joko kocok we. Nyokot cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, saur henteu.
Tapi kuat puasa nu kuat anu pika jam 11 maot pika tina mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek deui nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh gugulutukan ini aya opat siki kulub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Cemang eta tukang bandrek kajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajileng teh eta mah wah turun mau panunggu berengbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we parae Kan pondok umur. tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu karari teh mah akang cing orehan deui nya ayeuna mah orai-orai ge diralaaan ieu di alaan akang padahal teu kudu hese ngalah orai mah nah mawa kerupuk we dua blek di kamanakeun ya akang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing teu dahar nunuan orai nawan bangunnya wah saya datutkan sana di kampung ieu mah kaula Gatot gatot naon Gatot naon Gatot kajileng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah sumpah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemahku anak kunyuk aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula aing nyaho meureun made oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup Ya dang. sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu alah datan nerat tangga demam tuli datan nerat tangga demam yang pakulingan gembira Kang Prata tenangkeun ada tenang ieu ge alah jadi teu mengupahan lain euy nyaan naon dia karasa sia dibanding lain memang Kang langkung ti payun mah semah kapihatur teh sudi aing dari mana wah
ieu teh pancen ti Batara pikeun bayahan aing bener kunaon atuh salira teh beut ngalibatkeun negara anu temahna kapan dugi ka ansur lembur papan kartulis nak bade ngeureuy memang kapuguh salira nu dikialana ayeuna marupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah. lah palang siang Wah teh aya Rajapati kan. Rajapati tapi gede nama gede itu tuh gede nama Wah, tapi dedeg ka dieu kan di tulang, bukan tulang. leh tulang dudungan dewek mah lah Dudungan bukan tulang. Ai itu kamu. tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia Membawa kurang aja Bos kebae. diwarah ku aing geura Ulah. beda teh Gas. Nah, nafsu, kumaha kan ulah nafsu teh pepes. tinggal ieu ke digisi ku aing mah baru kan naik Gas kebae. kumaha Ulah kana hate atuh kebae. tong dihalagan ka tuman Ai teh burugus eta kudu tuman kan tuman kan tuh udah siapa tuh menang dicarek tuh Kemudian dicari kirupna. liur Karena picilakeun teh. ampun namun itu ditewak tuh teuing teuing geus gitu weh gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok alah Sageudahna we. ampun naon sia datang ka dieu pokokna mah siling nek taluk atau warek kumaha aing mah da moal taluk sia hah aya kitu Masa ulah kasinggung mah. urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina gitu ya meninggal nu enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek kalau nu ambak eta eleh enteng teh mematikan enteng mematikan nu ambak eleh eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah we sakajadian dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah aing heula berarti masa aing eleh Lai pohon dia eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah sing parah sing kanyerian ya si cacing sia teh teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk waduk cacingan waduk teh sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang maok hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ti lemak deuleu sapangalengan sabab sia teh maok engkol dua tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy cacang parah kuatan euy Menyakeun si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu tapi kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di si dadan aya tegablek kakenyos Lain. di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh
akan daging hayam atahna siapa tulangna Coba didenge, boy. kuat euy geus So, apa ini tadi? ya hok maneh inung maneh ya hok goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool Lebih beri. di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung Lebih parah. inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui Lebih beri. parah Gusti nu agung galah Sekuat bibirna dah. cek aing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok di mana sia oge dah tegerakeun kategan paeh maneh gatul kada ya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu apatan patah perlecang bulan 14 tegeg teu maneg Balumbang Timur Jalan Gede Senapuan woi rasa hebat Kakang Sutija goblok nyebut ngaran aing keur ngora Tuh, raja aing deh iya aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan ayam masih etik mah. hai rasa hai woi ayo dah awan sahabat abdi Naon nyabat naon icing atuh. sia woi agin naon nyungkeun duit Kan ngaganggu we si eta mah. woi agin woi ayamnya agin mana dek pipil wasia agin mun pikah geuleuheun si goblok peledak teleponukna karayung Sugan teu mau mundur deui. Gatot Kaca anda mah cing tong ditandung ya lah ayangnya ya Tuh. Aya eta tekang dudungan teh. Benang Kang. Babuk sekali deui. hudang sia mina teuy kan di kumaha teh banting we mode banting abdi keur ngorakeun ya Masa banting naon? basa ngabanting bancet Dileget deui. aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun nah aya nu dibanting banset anu bareuh leungeun margi bancetna cicing dina batu pangintan Aya we penjawab bener teh eta mah.
sangga teuing euy muka degan naon sehingga ketika pungkur kitu teh ilmu teh sakedap lagi ngorejat teh kena kana taneuh hirup sia teh mah kop antong mah dikop anta gan antep jejak iya sehingga main tadel leuwih hati kitu we waduh kan sing leuwih peuheur ge lah lain sadarnya nya lain sadar kalakan neugdreug jelema wah kurang batu dan tamihan naon tamihan teh eta tengeulan tamihan di tanaga teh sakedik ya sinarana kejar bakating kupika geuleuheun tamihan pandanganna ku teucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan da bae leh ngomong sih eta mah wa kunaon riret agan mereka kesempatan ka manehna keur narik napasna ngan di lebah dieu wa naon nun agak naon ngaleos heula diuk lah diuk antau kotor di dieu ya eta mau jauh jeung dudungan teh wa kulak kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut modegil sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakang nalakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur ragrag hirup deui sanajan ayeuna di kuat-kuat digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatukannya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabejereun wa cing kumaha teh ngatukannya wa tulungan wa akang mau nyebut uwa tuh kasaha sia teh nyebut wa teh kawawani sumuhun di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer heuh di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajar atmosfer ieu mah atmosfer oh atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng hapaeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi tah mah jauh-jauh oh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya wah nya ada tah kolot apa atmosfer sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi wah kolot mah tuh nyaho hampa udara aisuk maneh hampa udara naon pare geuning di mana teh taya eusia teh hampa apa teh sia pelgum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teh dahar teu nginum tapak ai tapak mah teh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mah urut atuh heuh eta oge urut si ayah ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jang kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana baparek init Pak abdi ngirit ngiring ingeut
geus da teh batur keur bingung deh ya mah Sanajan digalakan kulunungan gitu kan dengeran. aitan terojoli geus selek ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacleng deui kagantung sama cu geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah poting geus paingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu di luhur saha nini anteh oh bisa jadi itu teh di atmosfer teh heeh masih cara sia pepotongan lain ini anteh Jadi naon? nini muntaber siapa aduh Kali deui nuhun wa kaharti ku gaula eungeuh heula di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa ulujeng perbios ah nyaho ti mana teh kurang pengalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah jauh nyaho di naon sia mah ucu baca getara hirup kurung batok teh euy matak itu tak bukan nyaho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun aja ngahitkeun anak karena meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya modal sia woi amat praja musti praja di kapal matan dan tawe sesa sabta purungu bajiring tapak nela tolong woi iya woi woi Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu dahsyat pisan teman dahsyat pisan gua dunungan ngejius ka luhur ngangge kekuatan Braja Musti seuneun kawas jet ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi iya ge kakalayangan di hampa udara masing pate tua kana cing salamet agan cing salamet alhamdulillah mangka ningkeun nepi ka itu mah mau bisa ngarenghap dulu moga-moga we tiasa mulih deui amin tah ieu anu dipi ka Melang jadi teu bisa balik deui oh jadi kayak gitu akang halo palang siang lu palang siang naon ya akang anjir halo selamat agan selamat wa halo ji selamat ji selamat kakang pola wajah
tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep syuti jate Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipindingan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Nyeta kitu. Jang. Bulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Tatu ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Sumuhun. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Simaransari tutup lawang Sigotaka.